Tapi ente milih awewe ieu nu di zaman ayeuna ieu nya, nu di zaman ayeuna. Ulah ukur ditembong ku geulisna. Ulah. Memang lamun nomor hiji lamun ti muslim kan cek ente teh naonana? Seiman. Iya. Eta hiji eta pokok utama ente lamun ente muslim kudu tenan muslim deui. Asih. Mere saran teh masih kene gagal urang. Nu kurang diusahakeun teh. Ente can ieu teknikna dan ente Teknik naon eta geus sesuai anjuran Manggani eta. tapi kan naonnya posisinya kudu jelas ari ngaran nutarakeun ka naon sih istilahna mah nutarakeun ajang NTB naon isa teh untuk dipercaya gitu nya untuk dipercaya ku awewe gitu kan ku awewe ente kudu bener-bener pede ente Pede geus pan eta. pede abis geus Geus. Naon deui coba? ya bere non ya spirit aku ente Spirit. ya apa nama loba agresif lah ente yang bener lu. Eta geus agresif urang. tapi gagal keneh Gagal keneh wae. berarti ente lamun gagal keneh wae ente aya kekurangan Kekurangan naon coba? ente naon teh istilahna mah bumbuna kurang bumbuna kurang strategi kurang eta bumbuna kurang bumbu pancik kurang teh pan aya tilu naon teh penampilan ente penampilan kudu meyakinkan penampilan ngaran awewe sensitif awewe mah ente ge sarua lalaki sensitif dihanap dicokor tapi ka ubun-ubun pasti ente ditembok terus dipantau ente tah pasti itu dah ngaran awewe sensitif bener-bener peka ente ge sarua ente ge kumaha kepekaan mah supaya luntur gitu iya ngaran awewe mah kumpul di zaman enak malah paling nonnya mencara lebih gampang dah di barang baheula Lebih gampang ya. ya atuh Tapi kan gagal wae. Bumbuna geus pas ah. gagal lamun gagal wae berarti ente bener-bener nonnya dianggap mau cari baju mah dicek wae Parah tuh tama. reject wae Reject ah. teh mah atuh ayeuna anu nanti anu jelema anu loba kakurangan hungku bisa menang ente masih ragu ente Ragu. Penampilan si Adam bagus ya. penampilan bagus oke tapi ente hati ragu ente ragu kene ente KWW sieun ente Sih Loba loba keneh naon. kasieun. Eta pan geus pede eta. tapi tetap hati ente masih kene naonnya masih kene kurang naon sih jadi kurang namanya itu bener-bener pasti yakin gitu jadi sieun teu ditarima Ih, teu sieun ah. Teu sieun. iya mau teu sieun langsung atuh ente cekel aku ente tuh pura-pura Cekel naon? cekel leungeunna ke kumaha atuh ente Mana nangken wae di gaplok dia. oh atuh teh sopan ka wewe di zaman ayeuna paling gampang dan mun zaman Breto waduh ya udah sainganana zaman ayeuna mah combong Jepang loba Lamun zaman baheula alat komunikasina nu paling canggih naon tah? paling korek api di benangan Korek api. Maksudnya kumaha? kan kos intercom Di benar. Gambaranna kumaha coba ketana? kudu teh Korek api di benangan kus kumaha gitu cara kerjana. naon teh Cara kerjana kumaha eta? cara kerjanya ya apa halo lihat korek api make benang nuji ngadengekeun hiji kieu Pentulna apa naonna? lain cangkang korek api kayu Cangkangna berarti kotakna. kotakna Ditalian ku benang. talian ku Kan benang leutik meureun kena ceuli. wis kadengnya dam zaman baru tuh pake itu kan Benangna benang naon? Bujir.
benang iya tuh benang jahit. Oh, benang jahit. Non kudu make benang jahit kan tere pegat. Mau apa tarik-tarik? Neng cekel. Yang ngomong teh. Ente pada itu mah berarti ente naonnya Kak suka pada ente mah lengkap gitu nya. Lengkap terus terang we. Lengkap naonna maksudna. Kostum pokoknya mah lengkap deh. Batur nu kakurangan hungku bisa. Beuneukeun geus. Lewatan ente. Gitu. Bingung orang ge mah. Ya duitna meureun eta nu kakurangan. Nanti. Perempuan di IG tak baragus tapi laki lagi. Ku nanti. Duitna meureun. Hah? Duit nak. Duit mah sebenarnya mah nomor 2 sebenarnya itu bisa kurang bisa ngebuka ya tuh. Duit nomor 2 tah. Nomor 2 tuh. Tapi awewe loba nu ngomong nomor 1. Wani heula. Boga duit gitu. Itu wani mah sarojeng bohong atuh. Bener juga ya. Bisa beak tuh pala rubuh. Tapi kan nyarampurkeun mun boga duit mah awewe. Can puguh. Kumaha sih? Can puguh cenah ge. Duit oge buat mana menang lotre. Tetep we kan intina duit meureun. Duit intina mah tapi kan tetep kan beda-beda bukan awewe teh. Aya we nu rakus aya. Tong salah duit mah nomor 2 sebenarnya. Keberanian heula cungul. Cungur. Atuh ente speak heula atuh. Speak heula nu Yahud gitu atuh. Bila perlu tipeng-tipeng heula gitu. Tipeng teh naon? Hah? Tipeng teh naon? Tipu. Oh, tipu-tipu. Tipu heula atuh ente. Wah, ente tuh berarti bisa menangkap gua mah. Percaya dan Ya nama geus lain kabogoh-kabogohan deui calon. Atuh, calon gitu komo deui calon. Calon yang paling gampang atuh. Calon ngaran-ngaran lalaki. Calon ngaran lalaki atuh. Anu tanpa daksa ge bisa menang gitu. Anu Anu tanpa daksa maksudnya? iya anu misalkan sukuna ieu lah itu lain sing ngahinakeun ya itu nya. Iya. Misalkan ieu mah nu buta unggul bisa laku. Gitu atuh ente kudu makana ente lamun nembong ulah nembong ka luhur kudu nembongna ka handap. Contoh lah seperti padi ya. Hiji kitu. Semakin merunduk. Bener tuh. Semakin Yahud aya eusian gitu. Ente tembong ka handap di bawah urang ya. Oh banyak mun teu alus kamu aing gitu ya teh. Bener juga ya. Ulah nembong ka luhur mah ripu ente. Bisa ditajong. Tajung nggak? Atuh ya, oh iya atuh. Bisa rengkeongan ya? Atuh. Lamun di mana leumpangna eta teh tajong. Nanti nenggak wae atuh ente. Kan lamun di aspal mah moal ditajong meureun. Acuk saha dengan anu malerogeun eta ngalungkeun kaleng. Sekali labu baret juga. Lalu ge baren. Gitu dah. Ente mah bisa wae deh. Itu dah ente aing ngaran-ngaran ka awewe mah ente kudu naon nya. Ya. Ini mah bener-bener pede abis. Ente teh pede abis wah. Ya kok seganan. Kan ngomong Gua bisa merit. Nu gokil. Bisa merit. Komo ente gokil teh kira-kira. normal atuh. Aku mangkana. Mau ente bisa nyetel sorangan. Gokil lungku ge. Kae madam tong khawatir lah. Tong khawatirnya. Awe di zaman kiwari mah. Kabogoh 7 baheula. Di Indonesia eta teh, 7 teh. 7 teh di Indonesia. Cenah nu di luar ge aya. Nu di luar. Oh, eta mah lain deui atuh. Teu kasih hitungan atuh. Nu di luar mah. Hei, siap dah. Si Oleng itu. Oleng. Oh, si Oleng. Ini dam carang. Sok. Sok. Ini sok ada kram saeutik dam. Aing. Wis. Wah gaga. Edan ieu. Bahana moal gaga ieu jeans. Udah makin tuh baru. Mantap ieu. Bagus. Pemuda di zaman kiwari dam. Double ya bahananya. Ya, bisa wae ente mah. Bisa wae dam. Keren eta mah. Gayana gaya cowboy sih. Cowboy. Iku non digulung emang.
Ada masa kini. Banjir juga. Banjir. Gitu dam cerita dam ya. Kumaha deui dam ye ente teh. Lakon hirup. Nah, Lakon hirup ente ulah bobogohan ente. Salah tuh. Udah laku ente. Kumaha cenah ente. Kudu bisa promo nah atuh ente teh. Aduh aing promosi. Terus jualan atuh. juga lamun teu promo moal laku. Moal laku atuh. Emang Ai lalaki mah meuli soalna. meuli ya? Meuli atuh lalaki. Lamun mah. awewe nah Mun awewe sih ngajual. ngajual. Iya penjual mainna mah. Berarti ada Jual. jual ada beli gitu. Iya, ente pembelina ente kudu bisa kan ente pembelina. Ente mah nya ente meuli teu bisa. Wah, Pan ente nu boga duitnya. ente boga duit gitu. Neng, ieu boga duit dengan sakieu ieu kumaha gitu ieu. Arayu hayang. Aing arayu hayang neng, tapi boga duit sakieu. Kok salah teu beda kitu. Ente mah cek menurut sejarah damnya tuh cek Ya. menurut sejarah ya Sejarah naon ieu? ya, sejarah awewe ya Oh, sejarah perempuan. nah Sekarang sejarah pelajaran. lain menurut sejarah cenah ya mahnya cenah Cenah. menurut cenah jeung cenah gitu aing lalaki mah pan pemimpin meuli eta teh cenah lamun sunah pemimpin sunah Muhammad Nabi Muhammad lalaki mah kudu bisa neangan nulis hiji syarat eta Sunah nulis. Muhammad cenah Sunah gitu. Muhammad kudu neangan nulis anu bager anu beunghar anu bisa nurut Kan nu paling penting anu saiman. komo eta geus Anu jelas soleh atuh tuh. meureun pan eta beun pengikut Nabi Muhammad dan muslim pasti meureun pan kadinya kitu. Soleh tuh. Hah? Nu soleha. Nu soleha hanya istri saleha perhiasan dunia. soleha mah eta geus jadi atuh Jadi ya. geus jadi atuh soleha Terus jadi Itu mah kumaha kepemimpinan lelaki. kumaha kepemimpinan lelaki lamun kepemimpinan lelaki istilahna ente henteu ngajieun soleha nya moal atuh jenting mah soleha ge Jenting santri ge nya. jenting santri kumaha ge tetep we moal soleha. moal atuh Bener juga ya. Oh, naon? ai santri berarti lelaki mun awewe Santriwati. santriwati ari lalaki Pak Haji nah, lamun awewe Bu Hajah. Bu Haja berarti santri lelaki mun awewe can nyaho ente teu pasantren sih ente mah ente berarti kudu nanyakeun ente Naon sih anu bener ya? ente mah sok coba tanyakeun ka ulamna Ka ulamna. Ulama. Ulama. Ih. sok tanyakeun ente karak nyaho santri ente aya awewe naon awewe lain santri atuh itu mah jadi jadi lamun laki santri lamun awe santri ini berarti hiji atau pincang meunan Oh punya. coba tanyakeun tah Lain santriwati lain. lain santri mah santri berarti siswa siswi ente can pasantren ente mau ka di mejaan tuh urangnya apa eta urang kudu pasantren meunan Sombong amat. Rugi ya. gitu dam sugan teh pasantren itu masih kena rumah kekurangan ya gitu ulahnya muslim hungkul muslimin dan muslimat eta oge jeung lalaki gitu bener lain dam Bener, insyaallah. insyaallah Ai ciri-ciri anu pipa majikan dan anu pibageureun awewe teh mode kumaha mang? mode kumaha Dina ciri-ciri fisik. ciri-ciri fisik mah biasana ieu mah nya Iya. biasana tapi masih prediksinya Prediksi. masih praduga itunya Praduga. cenah ieu anu rambutna entong heuras leuleus Lulus ya. cenah Lembut. lembut eta ciri-ciri awewe teh cenah bager lamun anu heuras Nu heurasnya nu kumaha sih? aya buk heuras aya heuras ini heuras
jenting kiriting gitu heuras itu buukna teh. Cenah mah eta kurang kumanya galak cenah mah. Terus dia seraut wajahna entong nu buleud tapi nu panjang cenah. Rada lonjong. Rada lonjong gitu cenah eta ge prediksi eta mah. Yang bener lu. Tapi ente milih we ieu nu di zaman ayeuna ieu nya. Nu di zaman ayeuna ulah ukur ditembong ku geulisna. Ulah emang lamun nomor hiji lamun ti muslim kan cek ente teh naonana seiman. Eta hiji eta pokok utama ente lamun ente muslim kudu teangan muslim deui. Kusabab lamun ente muslim itu lain muslim pabaliut. Kawinna hese nya, Mang. Hiji kitu kaduana pabaliut. Engke rumah tanggana ge kadang-kadang ya memang aya oge nu bener itu nya. Beda pemahaman. Beda hiji beda pemahaman, kadua kolot ente oge urangna ge rada lieur gitu. Lieur atuh engke. Biasana kumaha? Ngabisana kumaha? Andri pung kan. Nah gitu. Jadi kudu disetujui ku orang tua. Dam, mareo. Naon teh? Neangan awe teh nu bener ge. Ulangan ukur gelis jeung beunghar percuma cenah ge lain muslim. Tah eta. Ruksak. Nu akhirna ente menang. Naon teh isa teh menang. Naon nya menang sanjungan akhirna menang celaan. Si Adam cenah ge. Nah, menang awe gelis ge cenah ge. Percuma lain muslim gitu. Gitu ya. Iya, tapi tergantung ente sih. Ente harus jeung orang Nasrani ya. Ente tergantung gitu kan. Bebas. Apalagi lamun bisa mawanya, Mang. Yang penting bisa mawa. Tapi lamun ente bener bisa mawa awewe nanti sana mainan Nasrani, ente muslim. Lamun main adaikeun sih asup muslim ya sok wae gitu. Tapi ulah dipaksa. Ulah dipaksa. Tapi gitu lah dipaksa mendingan entong gitu. Entong. Sesuai ke hati. Iya kudu sesuai jeung hate. Tapi jarang pan nu daekeun lobana ngaranna hungkul. Asa geus kacopot hartana geus gitu. Biasana tina gitu dah. Jangan lupa subscribe guys. Nih di sini nih.